Lamun bahasa tema kunaon jalema loba neangan manusia hese waleranana ngan hiji nyaeta akibat tingkah loba paripola jalma anu lain manusia. Sabab tadi oge temana jelema loba tapi manusia nama hese. Tah alam ayeuna kaayaan ayeuna nu kumaha cenah yen anu bener jadi salah, nu salah jadi bener. Ayo urang saling jujur we geura. Urang Bandungan. Akibat anu salah teh seolah-olah dijieun bener keur kiwari mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui di channel Paguyuban Yasri Zaman dina acara ngaranda ngawangkong rakyat Sunda. Sampurasun. Dulur-dulur Paguyuban Yasri Zaman ayeuna simkuring bade ngabahas tema lamun bahasa tema kunaon jalema loba neangan manusia hese. Timbul patarosan kunaon di nagara anu subur jeung makmur tapi teu makmur. Terus deui kunaon kaayaan ayeuna pangabutuh hese. Dua tah. Anu katilu kunaon duit kiwari menang kurang barokah. Terus patarosan anu kaopat kunaon cocoba jeung musibah mungkin loba. Ieu perkawis ieu bade di waler ku anu sagigireun simkuring mangga. Jadi nembe teh aya opat pertarosan. Naon pertarosan nu kahiji kunaon di nagara anu subur tapi teu makmur. Patarosan anu kadua kunaon sagala rupa pangabutuh harese. Anu katilu kunaon duit kiwari kurang barokah. Anu kaopat kunaon cocoba jeung musibah mungkin loba kiwari. Eta merenya. Jawabanana sabarna mah kabeh ge ngan hiji waleranana ngan hiji nyaeta akibat tingkah loba paripola jalma anu lain manusia. Sabab tadi oge temana jelema loba tapi manusia nama hese. Tah alam ayeuna kaayaan ayeuna nu kumaha cenah. Hok ieu mah secara garis badagna we nya anu kumaha cenah. Di antarana kalakuan zaman kiwari loba anu ku urang ka Bandungan ku balarea yen anu bener jadi salah, nu salah jadi bener. Ayo urang saling jujur we geura. Urang Bandungan. Akibat anu salah teh seolah-olah dijieun bener keur kiwari mah. Conto ti luhur keneh sok Bandungan. Timimiti ngalengkahna kumaha ieu nagara urang korupsi seolah-olah geus dijadikeun budaya. Ku sabab langkahna anu salah sok sering ku simkuring dibahas dina konten-konten anu orat. Jadi timimiti ngalengkahna jelema icikibung kana urusan politik keur ngajadikeun wakil atawa pamimpin geus salah patekadanana oge. Sigana rada bohong lamun nyebutkeun tekad hayang amanah. Ai amanah mah kabeh ge moal aya nu dibuni-buni, moal aya anu hak batur dicokot atawa hak rakyat dicokot. Kitu sigana. Sok ayeuna Bandungan ku urang kaayaan ayeuna. Akibat tadi teh salah mihuntuan, salah ngamimitian, mungkin patekadanana oge teu jeung hate anu saujratna. Teu jeung kajujuran anu saujratna. Kunaon sababna? Sabab tradisi geus ngabudaya hiji ku perilaku kalakuan jalma kiwari lolobana ieu mah lolobana. Caritana arek amanah tapi didasaran ku tekad anu ambisius. Akhirna timbul we syahwat hawa nafsu. Hawa nafsu keur jabatan jeung kakuasaan. Tepika panas akhirna naon atuh ngahalalkeun sagala cara kumaha carana sangkan menang. Eta lolobana ayeuna kajadian ayeuna.
atungtungna ku sabab kumaha carana ngahalalkeun sagala cara anu antukna loba ngaluarkeun materi lolobana meuli sora rakyat atawa sora rahayat gitunya sok bae Bandungan nya akhirna lamun ti luhur keneh ya lamun milih pamimpin urang mun pamimpin negara presiden jeung wakil presiden turun ka provinsi gubernur jeung wakil gubernur turun ka kabupaten atawa kota bupati wakil bupati atawa wali kota atawa wakil wali kota turun ka panghanapna milih kepala desa atawa lurah tah eta teh geus jadi ngabudaya geus tradisi di negara urang sehingga eta teh perilaku eta teh jelas salah ngan eta teh geus dijieun lumrah ku jalma kiwari gitunya akhirna kumaha atuh ketika loba ngaluarkeun harta modal mun cara bahasa ieu na teh mah kos politik timimiti misalkeun ratus juta miliar ataupun tingkat luhurna mah mungkin sa-Indonesia mah beak meureunan triliunan mah gitu kan akhirna naon da moal mungkin ayeuna ngaluarkeun harta disebutkeun sodaqoh da teuing gitu kan seperti gitu moal mungkin kudu teu hayang balik eta materi tawa duit anu dikaluarkeun ku anu jarada di pamimpin atau wakil rakyat pasti nu tungtungna atuh ngorowot tah naon nu dikorowotna anggaran keur malikeun eta jadi lamun mah mungkin loba ngaluarkeun eta materi pasti ngorowotna ge gede anu dikorupsina ge pasti bakal gede gitu kan acan keur kabutuhan kahareupna manehanana kayak lah episode anu berikutnya dibere trik kumaha sih sangkan ieu korupsi bisa kaminimalisir gitu kan sangkan ieu negara teh sejahtera tak akibat ku eta awalna akibat ku tradisi anu dilakukeun ku lolobana jalma kiwari ari sikap kitunya memang sikap manusanya gitu kan ari sikapna manusia mah mananusia teu ngagaduhan naon-naon teu terang naon istu sagala rupi urang lamun ceuk bahasana teh mah la haula wala quwata illa billah teu aya daya jeung upaya angin Allah anu kagungan sagala rupa urang teh hirupna paehna jodoh pati bahagia cilaka geus aya nu ngatur anu kagungan gitu kan tah didinya urang memang kudu sadar karena sagala rupa papasten jadi akibat tidinya tah sahinggakeun kiwari jadi akibat budaya anu atawa tradisi anu kabiasakeun dilakukan anu salah dijieun dianggap benar padahal masalah gitu kan da ieu mah lolobana nyata kana masyarakat oge salah gitu kan lolobana jelema nu rahayat oge naon salahna heueuh ari kumaha teu salah anu tadi teh ya aya pencalonan naon pemilihan pemilu jeung nu diarep-arep materi atawa duit sedangkan rumusna makin loba nu dikaluarkeun ku eta kandidat calon arek ku calon wakil rakyat legislatif atawa naon calon pamimpin geus pasti makin loba nu dikorowot sok sing sadar eta fakta ieu mah bicarana gitu kan isu sajujurna lain milih teh anu bener kumaha sieun nu layak
jeung kemampuan jeung segala rupana tak eta geus ngabudaya. Makana sulit lamun arek bicara bener keur kiwari mah da kula sabab salah ngalengkahna ge geus salah. Maka kesimpulanna kunaon make aya pernyataan jelema mah loba tapi neangan manusana mah hese. Tah eta ayak-ayak beas geus hese. Teu aya kedok arek misalkeun agama, teu aya kedok misalkeun ahli jeung sajabana. Kajujuran nu paling hese di teangan. Sok bayangkeun. Sim kuring ngadamel ieu konten tujuanna naon keur sugane aya mangpaatna keur pangeling-eling. Atuh lamun aya mangpaatna nuhun mudah-mudahan aya mangpaatna. Keur balarea ieu lain saukur anu maca YouTube hungkul. Jadi lain sengaja nyieun konten jadi YouTuber gitu lain lah gitu. Namun aya mangpaatna sok bagikeun subscribe supaya naon supaya bikin maju ieu channel paguyuban Sri Jaman teh. Jadi urang saling saeutik sewang gitu. Naon nu apal di sim kuring meureun aya pengalaman naon bae oge disampaikeun didugikeun kaayaan ayeuna. Nyata dina konten meureunna nu bahasa Sunda mah ngaranda teh ngawangkong rakyat Sunda. Tak itu diantarana. Makana tong heran ayeuna tong aneh balik kana pertanyaan anu tadi. Nagara urang subur tapi teu makmur tidinya mimitina akibat salah ngamimitian. Akibat anu dibudayakeun kabohongan lolobana. Akibat dibudayakeun yen perilaku anu salah teh dianggap bener keur aya alam kiwari. Terus deui sagala rupa pangabutuh hese tidinya kunaon pangabutuh hese loba batur nu ngorowot urusan ieu hak-hak urang anu kuduna didahar gitu kan. Terus duit kiwari hese nya pasti kunaon mungkin kabarokahan ku Gusti saeutik-saeutik dicabut gitu kan, dicabut gitu kan. Duit loba emang mah duit loba tapi kurang barokah, itu akibatnya aku sabab salah tina perilaku urang keneh gitu kan. Salahku jelema ari jadi manusia mah teuing gitu, geus jadi manusia teuing acan ku tadi teh urang kakarek jadi jalma gitu kan. Terus deui coba mungkin loba musibah di mana-mana, coba sok ayo urang sararea urang saling mikaeling pada sadar pada jujur keayaan ayeuna sih seperti kumaha tak akibat tidinya anu salah nanti. Makana tah sakedeung deui tah 2024 ke bakal aya pamilu, bahkan disakalikeun ti mimiti milih wakil rakyat atau DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD. Terus presiden ge mun teu salah ngadangu bakal presiden, gubernur, bupati, wali kota bakal sarua ke 2024 mun teu lepat ngadangu mah gitu. Sok atuh hayu urang saling mikaeling tina kaayaan ayeuna. Kaayaan geus prihatin. Piraku meuni arek didogoan rugrug wae ieu teh alam dunya. Kitu ku kasarna teh mah. Arek ngadogoan hancur ieu kaayaan kiwari teh. Apa kumaha gitu kan. Sok pada eling we pada mikiran. Gitu kan. Urang tong berharap tuh kadinya lah gitu. Alam geus lain ayeuna usau akibat tingkah paripolah
jalma anu teu nyicingan sifat kamanusiaan tak eta rada serius saeutik ieu nya sanajan ngawangkong bahasa Sunda gitu sakitu hatur nuhun sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang sarelea khususna kanggo simkuring pilih teh mah ieu manfaat ka wargi-wargi ka dulur-dulur paguyuban Jasri Zaman mangga tiasa di-share channel ieu konten ieu mudah-mudahan mungkin majeng ieu YouTube-na salesna sanes sangaja janten YouTuber tapi kegiatanna berbagi carita non amal carita sakumaha kaayaan ayeuna ngalangkungan ieu podcast anu bahasa Sunda jadi saupamina memang aya manfaat ngahaturkeun nuhun kanu teu subscribe anu teu acan mangga tiasa di subscribe atanapi tiasa panginten bagikeun kanu sanesna supaya kanggo pangeling-eling kanggo khususna sim kuring umumna urang kanggo urang balarea gitu. Sakali deui hatur nuhun hapunten tina sagala rupi kakirangan sareng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.